Lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean amal bagus atau goreng, beramal lebih sokrotin soma di jero buat anu lesang gede di jero lah babalah lawangan wala kawata jandelaan kubata la kharaja amalukum ilan nas ka ina makan. Masyaallah eta ucapan Kanjeng Nabi. Bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagus ka goreng ka tembong bagus gorengna ka ina makana dek beramal naon bae. Wali beramal di gunung nu nyahoeun salat sorangan ibadah sorangan lila sahanu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali. Ih ya Karim ya Allah bakal kanyahoan ke manusia cak Kanjeng Nabi. Kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali dua kali tilu kali geus kajebegan mah kanyahoan bae. Bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta. Sopan jebeg. Fasayarallahu amalak. Gehe kebal-kebal mah atuh kanyahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapih jasa. Nyanana make mobil box, ieu makan asli cerita asli. Cerita asli mah make mobil box, ge mobil boxna diteudeun di mana nyanana ka dinya. Kan teu curiga. Ke sepatu make naon atuh ngaranna ke mobil box ieu. Nah, wah gilir atuh kieu. Geus teu kanyahoan setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD. Ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es. Meuli es, aya tukang es. Kering. Meuli anak nu kolot kan datang ka dinya. Keberan anak nu kolot, "Pak, beliin dong, Pak." Cak nu kolot, "Bapak ke siapa lu, Bapak?" Itu. Emang bapak lu? Iya. Patut dicurigai nih. Tadi anaknya. Padahal bapaknya nggak sejuk. Maksudnya ulah siap lu ngomong bapak tuh. Iya batakan meli es bareng tuh kan. Nah anak nukolot mah meli berikut pamajikan anak. Kunaon nyana nyuruh tuh. "Pak beliin dong Pak." Gitu kan. Iya cek nukolot ya. Lu ngatain bapak sama siapa? Sama ini. Emang lu anak siapa? Ini bapak saya. Cak nu kolot ya. Aduh, dada aing murag budak. Tuh eta kumaha eta? Ye, kajeun ku kumaha ge. I'malu basitum fasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh, kiai nu nyandung, aju kebenaran aya anu ngajikeun pemilu ngajikeun kiai da kadinya. Bebejana kanu kolot aya ngajikeun cenah ieu aya tuh ngajikeun kunaon atuh padahal bahkan gilir sapeting eta teh geus sababaraha taun eta mungkin ka 3 taunna nya bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae janganlah tuh kan babari alasan undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyaona naon ieu horenganan dedeh. Iya eta kan bebeja tah naon ka ngajikeun geus sapenting 2 penting ka 3 pentingna kasubuhan gotu maksudna kasubuhan teh nya kan gilir kasubuhan balikna biasana balik penting gimana teu bergegeran bae salah sorban tiung atuh tiung biasa we di ka dieu ge nya kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum salam cak anu kolot ya. Nah iya cak anu kolot naon nah iya munafik ya sok aju kitu anan urang rumah tangga iya naon sih naon diuk sakumaha PM diuk eta ka kiai eta atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah ratasan teh sorban buka. Aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban buka sorban. Ke heula ieu aya naon ieu aya naon teu sorban buka.
dibuka kunyana tena diharap eta sorban teh tiung jangan aing salah bawa sial jasa Masya Allah tak eta kan pasayarallahu amalakum kanyahoan we kanyandung-nyandung nailah imalu pasayarallahu amalakum tungtungna kajen kumaha ge sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambe pais daging hayam tarasi bae awak kurang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh kokoh putih cap gajah putih kopiah putih sorban putih hebat padahal di benak hati nama aya racun di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan di benak hati nama ieu teh kropos putih tinggal putih bajuna putih tinggal putih sampingna putih tinggal putih sorbanna putih tinggal putih kopeahna putih tinggal putih sendalna tiluhur tepi ka haam putih kabeh tapi di dieu na geuneuh pasayarallahu amalakum bakal katembong ajen kumaha ge ieu lain cak sasacak Allah ge urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur lah ja amal beramal ka Allah geus zikir ka Allah sholawat ka Allah geus embung kanyahoan bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae bangun kitu bae biasa teh tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lah seuri sia boga pagawe naon sia teh mah aing teh nyaho ieu mah keur carita bagus ieu mah jore meureunnya kanyahoan wae kajen kumaha ge jero hate emang teganya pasayarallahu amal sabulan orang bisa 2 bulan orang bisa katiluna mah Masya Allah jelema ye anu ngabobodo diri jelema anu ngabobodo diri padahal mah lain kos kitu tapi nyana bertingkah kos kitu misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus tapi bertingkah bagus ngomong dibagus-bagus segala dibagus padahal mah teu bagus tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amalan sabulan 2 bulan setahun bakal kanyahoan aslina emas mah kanyahoan aslina jelema raresepeun kabeh jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna atuh disepak bahkan lain disepak deh penalti lain disepak deh disepak mah sagada disoer doang ieu penalti ceger beres tuh kan emas kanyahoan aslina resep perak kanyahoan aslina resep mutiara kanyahoan aslina resep tapi jelema kanyahoan aslina nu kebenaran aslinya teu bener di final 12 pas geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae pasayarallahu amalakum ulah main-main jeung Gusti Allah ulah main-main sakumaha jelema kadeleuna jore di balik jore aya bagusna pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae jelema rudin amat jelema goreng amat jelema itu atana ijid amat zohirna terjata zohir ngawadahan anu hebat di jero batinna orang aya nurun ilahiyun aya ma'rifatullah wadahna bae nu jore dijorekeun ku manehanana nu mentek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun pasayarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema dibaguskeun awak urang teh di udang-udangan balah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat jasa Masya Allah dihebatkan guys ngomong dalil ngomong hadis tapi di benak hatina aya hasudan di benak hatina aya riaan di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit pasayarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli malu mas itu pasayarallahu amalakum ya Allah satu sisi orang teh dititah ayo ya gara beramal bakal kanyahoan bagi nu taat aing kene kajen disumputkeun bakal kanyahoan ya berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah ayo sia teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarentet waduh irahaning aing bakal kanyahoan kabeh kanyahoan nu maling ujungna kanyahoan nu nyandung ujungna kanyahoan mentak mending per-peran bae kan nu kolot
lamun endek banding bebeja neng ieu mah kakak mah izinan bae aya naon izinan dek ka pasar tah lain neng atuh iraha teu izinan aya dek ka pasar mah jadi izinan bae lain neng kunaon ieu mah kakak mah aduh naon sih iya aya jahe neng aduh masyaallah ieu mah izinan saminggu bae cakena teh asana ngarumas jasa ieu asana kakak mah lamun teu laksana ka dinya nanaonan cek pamajikan teh nanaonan teu mah izinan bae bahkan anteur ka mana ieu teh jahe ho oke kana ketungguan sakedeung cek naon ketungguan sakedeung ke goleng izinan orengan ngasa golok tak urang kan serba salah ari urang bebeja teh diizinan ari urang teu bebeja kanyahoan bae mending mana ayo mending mana tuh kan mendingan ulah nyandung neuk naon tuh nyandung sagala lah geus lamun deuk nyandung nu jauh fasayarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin dikiriman gempa dikiriman tsunami dikiriman banjir ketika aya banyak nu mantak para aulia Allah osok aya nu dibere alamat banjir yeuh dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah Gusti kok aya banjir aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masyaallah karim tuh pasayallahu amal bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apalin da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun orenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya ho deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal balarea Rasul bakal nembongkeun ka amal balarea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal balarea bahkan kanyahoan jamu minun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum Muhammad bejakeun ku anjeun ka sahabat anu tadi anu manehanana teu milu perang Tabuk tapi gancang setelah Kangjeng Nabi datang sumping ti pangperangan teh gegeraan nyarumpingan Kangjeng ngaku kana berdosa anak. Nah, bejakeun Muhammad ka arajeuna. Atawa khitab teh linas ke seluruh manusia termasuk urang secara umum. Bejakeun Muhammad ka saantero manusia di mana bae ayana jeung iraha bae. Masyaallah, termasuk urang ge. Sakali deui bejakeun ku anjeun Muhammad khususna ka sahabat anu teu milu perang haju tobat atawa umumna manusia di mana bae ayana jeung iraha bae ayeuna urang bejakeun kumaha ya ieu malu silakan beramal masyikum sakadaek aja maksudnya silakan bedek boga pagawean naon acenna neuk ibadah bae mangga acenna abdi mah neuk main koprok bae hegae acenna abdi mah neuk nonton TV bae los acenna abdi mah neuk weaan bae leg-leg sia los
los ieu malu masih ayo geura masalah jas dia tenguntungkeun ka Gusti Allah urang ibadah kabeh sugan nambah-nambah mulia ka Gusti Allah teu urang ayeuna mah maksiat kabeh maksiat ka Gusti Allah sugan ngurangan derajat ka Gusti Allah eueuh sacuil-cuil acan hubungan urang pagawean urang jeung Gusti Allah Allah mangan sakadar ngainstruksikeun ge gajangjikeun deuk mere sorga kan nurut deuk mere neraka kan teu nurut sakitu doang adapun urusan-urusan nambah derajat jeung ngurangan Gusti Allah mantap cak Gusti Allah Muhammad bedakeun sakahayang jelema bedakeun ka urang Cikupa bedakeun ka urang SPT sepatan SPT bedakeun ka wong Kronjo wong Serang wong Pandeglang pokokna kabeh bedakeun ieu mah lu besi ente jadi bupati udah korupsi bedakeun terus besi ente jadi gubernur haju ente korupsi terus besi ente jadi polisi dek dewakan bae jelema hegae nah enggak terus pentan ku sia duit jelema ayo besi sia dek jadi kiai haju nyeun proposal terus masalah besi sia dek jadi kiai haju bener jadi kiai ada ibadah ka Gusti Allah beurang yang penting terus pokoknya endek migawe naon baik bagus maupun goreng bejakeun Muhammad ya malu silakan ya Allah teu bahasa kitu ge ngeri sebenarnya bahasa kitu teh ngeri atau ngeri sebab di jerona teh aya ngaresep aya nyungsieun lamun kanu osok ngaji bae urang ka santri sing ngaji bae terusnya sing getol berarti kan ngabubung namun ayah santri kemudian tilok ngaji sing tilok ngaji bae di dinya teruskan ulinna itu kan nyana jadi mikir kan pan ieu kieu kita teruskan ulin tuh kan urang ka anak urang sakolana bagus kemudian atuh ayeuna naon gitu ngaranna gawena rajin gitu kan ya salatna ceng saya buka pagawean bagus teruskan bunga kan ya hede anak urang dititah ngakal bae dagang mundur bae segala rupa motor geus beak sabaraha meureun ceng pagawean sia teruskeun nyana ge mikir kolot kubasi kolot kan eta bahasa teruskeun teh ieu sarua imalu teruskeun pagawean terus ye geus bae lanjutkan eta sarua kene lanjutkan ge eta ge bahasa nyungkun eta boleh sebut bagus eta kus kitu bahasa teh kumaha kasaha ngomongna kasaha tibana tuh kan itu bahasa gitu batak di dia teh aya dua rupa bahasa Gusti Allah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi dengan bahasa ieu malu eta teh aya dua kumaha jatohna kanu narimana hiji targibun azimun limutiin ngaresep anu pohara ka jelema nu taat nomor kadua na wa'idun azimun lil mudhibin ieu teh ancaman nu pohara ka jelema anu berdosa sok lagi anak urang getol gawena terus genceng urang lagi bari seuri terus anak urang maksiat bae ceng sia terus-terusan maksiat terus ceng terus kan bahasa teh dua rupa eta kene bahasa Masya Allah ya Allah tanya orang jadi bos terus dari ke anak buah rapih ya anak buah teh boro-boro nu dititah nu teu dititah ge di pigawe nu dititah khusus jana di pigawe aya anu teu khusus sapatu ku jana padahal mah lain bagiannya na dielap gitu kene sasapu gitu kene bersih eta luar aduh ieu anak buah hebat amat di samping anu dititah di luar titah ge aduh rapekan teh cek urang Bandung mah disebutna teh masyaallah hebat nah eta urang cing ka dia sia aya teruskeun nya eta pagawean siap bagus bahkan diberekan ku urang tah di luar gaji tah tuh kan nah aya ieu boro-boro ngelapan sapatu boro-boro jukut di cabutan ieu mah rahmat neuk mantong ge ieu ka bos diatur dah cak anak buah kege kena tah ka rahmat
sialan gobloknya tepat tuh anakku tidak bebersih males atuh nu dititah ge henteu deh nu kudu nama asup jam 7 keluar jam 3 buat jam 4 beuh ieu mah ngasokna pa ai asupna mah bener jam 7 ngasokna teh jam 10 kene geus ngarokok bae jadi jam 7 8 9 tadi gawe teh di jam 10 mah geus kieu bae dahar teh nya ngopi teh nya ngarokok aya bos mah itu guguran suruntul bae ai mah geus kieu bae korupsi waktunya bae haju sholat pan mantep sholat wiridan pan baca yasin 7 balik goblok bener udah kira adi gawe dah ya anak gua tapi bosnya kadang saja siap boga pegawaian kos gitu emang aing teh nyaho terus kan bahasa teruskan kan nu tadi terus ayo terus ya eta kan bahasa ngancam waduh aing kita terus berarti kanyahoan gitu asal aing dipecat ke dulu kumaha tah ieu bahasa teruskeun da jadi jatuhna kumaha anu narimana i'madu oh sungkunan bet kumaha Gusti teruskeunana fasayyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun balukar tina Allah nita neruskeun pagawean da pagawean teh horenganan bakal katingali ku Gusti Allah lain bakal katingali nisbati Gusti Allah mah atuh apaleun nyahoeun janang Allah nu mantep fasayarallahu amalakum Allah bakal nempokeun ka amal-amal anjeun ulah di akhirat di dunia keneh kira di dunia kan iya ancaman ya sekaligus targhibun ali silakan dek beramal kumaha bae ibadah nu bagus teruskeun fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka pagawean-pagawean anjeun ya malu mas itu silakan pagawean ente maksiat terus awas fasayarallahu amalakum Allah bakal nembongkeun ka amal-amal anjeun kabeh ulah di akhirat di dunia keneh jelema ibadah ka Gusti Allah salat konsisten berjamaah penting ala kadar hudang 2 rakaat bae mah isuk salat 2 terus bae bakal ditembongkeun ku Gusti Allah amalnyana istiqomah dina salat berjamaah pentingna hudang beurangna tah duha tempokeun setahun 2 tahun 10 tahun bakal aya berbeda fasayarallahu amala jelema ngridit sewa jusari bae jameureun ngridit kabeh dah ngeridit nih motor mobil atau imah awas eta barang nu dilarang ku Gusti Allah lain ngriditna kredit masalah tapi lamun cash jeung kredit akur atau terima cash kredit bae atuh halal ieu mah nu haram soteh anu 2 akad berbeda mun cash 10 juta lamun kredit 20 juta haram riba. Nah, wari tinggal ditanya aya eueuh anu akur tah misalna cash jeung kredit akur mana coba mun aya bawa ka di jelema mana makana ulah ngomong langsung we kredit haram teu kudu dibahas deui geus ke dieu ya aya kiai nu kakarek ngadenge nyuci sambarangan bae ngridit haram tah mah meureunanan teu ngaji kitab sungut si anak paling disoekeun tungtung nomor ribut hai ngaji ulah datang di tengah bae tanyakeun heula atuh ulah ka aing nanyakeun ka murid eta kucing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas teh dieu nyaho ya sarwana pantaukeun murid kos kitu ya atuh kan istiqomah nanyakeunana iki kucing ngaharamkeun kredit emang geus dibahas baheula dalil-dalil wah tunggus beres kumaha tek bener berarti ngajina. Nah, ya, nama kredit setahun, 2 tahun bakal fasayarallahu amalakum katembong gara balukar siksaan ti Gusti Allah.
jelema jokot duit di bank atau rentenir fasayarallahu amalakum. Jelema judi fasayarallahu amalakum. Jehe korupsi fasayarallahu amalakum. Bakal ditembongkeun di dunia keneh. Ibu urang sararea anu gajanten pernah jantan gubernur di negeri urang atupan ayeuna ge masantren keneh. Eta teh fasayarallahu amalakum ditembongkeun ku Allah. Sajabi teh eta ge seueur keneh hapunten. Ka para pejabat sumuhun. Ieu teh da sadaya ge tarangan salaresna mah atuh. Saha anu di penjara teh hapunten ka sadayana. Cak nya goblok meureun sia. Sopan ge nyeri ka hate aing. Tah kok jelema ngajatokeun cinta ka hiji awewe. Awewe na sopan geus hapunten cak nya. Sanes abdi nolak ieu hapunten. Kunaon atuh? Ieu mah aduh masyaallah nya. Teu tiasa nyarios ieu mah hapunten we. Teu acan we heula ayeuna mah heulanan teu acan. Hapunten we heula nya ieu mah. Mun bilih badan kanu sanes mah mangga bae. Eta pan sopan tapi nyeri. Sial tah urang priangan goblok. Nyeri eta kos kitu. Aduh, apa sopan padahal nolak. Beda jeung urang Tangerang atau urang Karawang, Bekasi, tah mah sapagodo sarua. Mun aya anu ka awe teh dicintakan neng. Deh. Cintayangan bae saejeun sih. Emang kunaon henteu lah ieu mah heulanan. Moal wakal wenan teu bogoh, jelas-jelasan kan. Ambo, udah. Tangerang makan kos gitu. Bung lah. Bung. Jadi emang bahasa lah kos gitu. Tapi kan emang ngeunaheun kos gitu kan. Henteu anjeun ulah awak eulanan. Orang dawak hidak eulanan, ulah awak eulanan. Mak urang mah heulanan nya eulanan. Atuh panatu kulantaran emang nagarana tuh biasa we. Tapi kan di Bandung mah lain. Hapunten. Sanes teu nampi sanes. Tapi ya mah henteu we heulanan. Bilih bade milaran sanes mah teu mangga wae heulanan. Abi mah teu geuneuk teu malek mah goblok beureun. Eta teh nolak teh tolol. Sopan tapi nyeri. Atuh beda-beda daerah. Nah, ieu tah sakumaha tadi seueur anu marulya anu aragung ayeuna ge nyantren keneh katon. Hapunten we da di dagri urang ge kan aya ibu urang sarerea. Nah, nu sanesna ge kan mantuna ge sami. Ayeuna ge nuju masantren keneh. Di mana? Di bawah jeruji. Teu balain masantren penjara sumuhun. Aduh. Loba-loba eta teh keureun fasayarallahu amalakum. Je imalu masih sok ada korupsi fasayarallahu amalakum. Sok si ada judi fasayarallahu amalakum. Mana jelema nu sok judi sugih malaya jelema nu sugih. Cenanya naon kitu ngaranna judi meunang 100 juta pan bade tak koprok 100 juta mana aya koprok 100 juta. Ja bandar ge boga ge ngan 1 juta. Bandar koprok mah 30-an juta ngan 1 juta. Kotok-kotok menang tah bayar. Kotok-kotok menang tah bayar. Kekenyana nu menang deui. Kotok-kotok dak beak jeung geus deuleu. Beak ke duit aing cak bandar ye. Kotok-kotok menang tah du batur teh mangkaning aya gedena 500. Yeuna geus beak tinggal 50.000. Atuh pan kumaha tah? Ye samak we dibalag. Geusaan cak nya teh. Tolong bandar koprok mah di mana ge kos kitu. Ya modal lagi nya nang 1 juta. Deh, atuh siapan bandar koprok nage. Ayeuna judi 100 juta, nu 1 miliar. Mana nu sugih? Gua menang judi misalnya teh menang 100 juta. Put. Nu ngadenge, sia menang judi kan? Heuh, menta tuh aing tah 10 juta. Sia belum tah 10 juta. Teu karasa tah nu sit-sit teh. Nya mah ngarokok, ngahutang. Judi emang kumaha kitu? Masyaallah teh mah hawa nafsu doang. Nah, pas sayarallahu amalakum jelema nu sok judi imah lagi bakal dijual. Imalum masyitum pas sayarallahu amalakum. Jelema can mahi dina nyandung. Lantaran ngan sakadar nafsu doang. Sapira digawe ge kocak-kocak aya borongan.
kocek aya borongan geus borongan pamajikan opat pas sayarallahu amalakum kadeul bal kebal deui ge budak TBS eta ka jeung kumaha je gantung diri bisa ujanan ye nu kolot menta nu kadua menta nu katilu menta nanti dulu udah ngutang aja di warung ntar nih belum ada proyek ya dah ngutang kan ini saya 1 juta 2 juta nah cek tukang warung kapan bayarnya ntar tuh saya belum ada proyek nanya deh kan ke suami belum ada proyek pandahar mah udah terus mah udah sekarang kita musyawarah kita jual aja rumah yuk nanti juga adanya jual rumah kita di mana ngemper aja dah tuh ai pamajikan opat ai mah ngemper etis tante mal kebel ya pas sayarallahu amal lamun dek nyandung kuduna boga pabrik teh awakna seger bobogaan ge seger atuh mah dia bobogaan teh seger ngan so doang pamajikan 2 buku tilok digarap-garap lalaki tolol sama kos kitu buku pamajikan minta cai di kurang pamajikan salaki lemah cenah kiai lemah naon ieu lah lu loba omong pancena 2 pamajikan 2 mah 2 bae cenah mongso jelema mah kos kitu geus hudang-hudang cenah kiai saat ini tak kiai mau lebih jaga nama rahasia perusahaan. Nah, iya lah mulai jelema. Eta teh pagawean anu di luar. Naon kitu ngaranna? Di luar kelayakan. Pas sayarallahu amalakum. Delekeun tungtung. Delekeun. Allah bakal nembongkeun. Jelema ibadah pas sayarallahu amalakum. Jelema nyieun pondok pesantren, salafiyah. Engke bakal katembong ku Gusti Allah kumaha kaikhlasanna pas sayarallahu amalakum deu tungtungna jelema nyeun yayasan awas delekeun pas sayarallahu amalakum nya manehna bener-bener ka agama apa ka dunia pas sayarallahu amalakum aya kiai anu dirantai kiai yayasan dirantai emang kudaon kitu ya atuh korupsi bang itu beres manajemen aja tambah sekolahan pesantren mah pas sayarallahu amalakum jelema jadi pejabat korupsi pas sayarallahu amalakum pokokna mah naon bae naon pas sayarallahu amalakum kalau masuk inget ka dongeng tak inget ka Gus Dur dongeng-dongeng nu didongengkeun ku Gus Dur aya hiji kiai bageur jasa boga tangkal rambutan di hareupeun imahna lembut santri geus kieu bae lembut amatnya lembut amat tas ini tas si santri teh penting yuk urang garap yuk ayo siap geus sia nu naek embung sia nu naek sia nu dihandap nu mulungan naik guys tong kosagarang monyet jeung kuya naek nu saurang ngadahar cenah ulah di daharan atuh pokona turunkeun ilanan ke kakarungkeun ke urang bawa geus turunkeun tek hareup turun nya beres di pondok nya ngadaharan aman kan. Masya Allah kiai bari doy cekeun geus kitu bae husnuzon santri teh menang 2 poe kan loba keneh nyokot teh yuk ayo nyokot deui sakumaha kamari tah aman kan kiai na ge neuleut isi rambutan aing jadi ngaeueuh saha sih ja ai ge ngadenge ku ciwes-ciwesna mah ti peuting teh ye kiai mah meureunana ai peuting hudang mah osok katilu kali sarua jeung tae kene kadenge ku kiai ditempo kan kadenge tempo arai tempo nu nungguan dihandap beneul ka kiai lupa teh berebet bae kan langsung ae di jero kamar kieu we wah aing kajawan beungeut teh cekeun teh geus kieu we mudah-mudahan aing teh kajawan beungeut cak santrina kiaina kan dihandap terus bae di luhur geus pinuh tancan geus pinuh tancan cenah cek nu geus cak santri nu depan sorana beda sorana lain hujana digerakkeun deui jang geus pinuh tancan cukup lain bahasa nu biasa aja ieu mah nya naon ieu mah barang di deui asana kiai ka jeung urang ditelak-telak nya bener ieu naik turun jangan di luar bae digerokeun oge cukup jangan geus turun jang waduh bener aduh kiamat cenah kajawan turun jang mesti ragang
moal kecuali kiai dah kai baheula cak cenah teh embung kadele banget embung ai turun mandeg kan embung kadele banget aduh tapi kiai na hebat tuh teh geus atuh cenah mama ka jero bae heula kitu atuh turunnya lompat ke kamar babaturan keur kieu bae nyana ge guprak bae ka dieu rambutan ditinggalkeun sakarung rambutan atuh babaturan geus gas ieu teu ngomong itu teu ngomong aja jana nanya aya kiai kan sial ini ngabejaan aduh ngabejaan kumaha aja jana di luhur geus tadi urang kumaha cek jana isukan urang apa datang bae ka kiai ye maulah mangkona atuh jana teu jauheun ka beungeut urang ieu deh tuh kiai menyahoun kajen kumaha ge sora urang tingkah urang moal cek nu teh lah teh ulah isin urang kajen kumaha isin kajen kumaha ge ulah nyana pan peuting kajen kumaha ge teu neuleuh ka beungeut urang ulah lah nyana keur pasini kitu isuk-isuk jang ka dieu dah kan cak ai ge kanyahoan kan cak ai ge kanyahoan digerokeun ku kiai teh ka dieu jang cepet waduh datang jadi merungkut duaan hampura cenah kiai kajen kumaha lain kitu mundeg di alaan nu arasakna alaan kabeh oh masalah mama emang musuh aya di ala ieu sok atuh bisa ngalak mah ngalak ka luhur engke ujang besi hayang menyokot kan eta kos kitu teh ih malu masih ditita ge pan teu ngeunaheun kana hatena aduh sakieu ibu yang ieu ai teu daek pan urang kumaha ai daek pan atuh kumaha ayo ke daek-daek oke kan naek nyana dua anu hiji cak babaturan anu liwat kanyahoan kan atuh sugan teh nyana teh nyahoan babaturan ge cak aing ge bakal kanyahoan sia teu kabehan santri nyanahoan mawanyana maling anu kiai pan sugan teh kiai doang nu nyahoan padoh ampun nah ieu pasayarallahu amalakum di jelema maling sakali mah teu kanyahoan dua kali mah tilu kali mah pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae kos dongeng abah teh anu ngadidik ucing bisa mawaan eta bisa mawaan naon kadaharan ge barang kadatangan tamu beh geus lain jelema deui nu mawaan sangu nu mawaan cai ucing cek jih hebat amat teh sagana atuh kitu ucing di dieu mah ieu teh angora ucing angora nurut geus ngadidik ieu mah kajen kumaha ge ajib cek cenah hebat-hebat teuing ye tah tapi kan meujeunna bae geus beres tinggal dahar doang ye geus siap dahar torojol teh aya beurit atuh pan ucing mah ka beurit musuh sedengkeun beuritna anu layak di dahar ku ucing kita acak-acakan kadaharan nu tadi cek cenah hebat teh tah geuninganan sayur beak kata rajang lauk beak kata rajang bahkan kacepretan nyana gitu atuh ngudag-ngudag beurit di dinya pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae aslina kajen kumaha jelema lain kiai ngaku kiai pasayarallahu amalakum jelema lain bos ngaku bos pasayarallahu amalakum jelema aduh dedem goblok beureunan atuh tenang bae sih siapa bakal serot atuh tunggu lawan haju kos kotok ndoga atuh jadi jauheun be batur pasayarallahu amalakum ieu ayat masyaallah imalu masyitum pasayarallahu amalakum ayo gawe kumaneh bakal kanyahoan pagawean urang kajen kumaha ge je lamun teu kanyahoan lila turun azab banjir turun azab angin turun azab gempa eta teh dek dikanyahokeun
nu mantak dibere gempa aya naon si didinya, nu mantak dibere angin aya naon si didinya, nu mantak dibere banjir aya naon si didinya. Fasyallahu amalakum, geus ditegor ku Gusti Allah sababaraha kali, geus terketahui tapi teu daek tobat. Fasyallahu amalakum, Allah bakal nembongkeun kana amal-amal arajeun kabeh nu dipigawe ku maneh. Imalo basitum sadaek teh sia tapi deuleukeun ulah di akhirat, di dunia keneh bakal katembong. Ya Allah, teliti ku urang kamari aya angin di mana? Mau Tanjung Kait belah dieu setik. Urang mah ngan sakadarnya alah beliun aya naon kiai makan neliti aya naon si dinya sampai aya angin beliun anu pohara dah rusak sabaraha puluh imah kenteng narareueuh aya naon sih didinya. Teliti ku urang mabok mungkin aya tapi meureun teu sabaraha. Zina mungkin judi mungkin korupsi mungkin maling mungkin. Teliti oh kajahoan didinya teh aya perumahan anu encan si lolobana masih kosong keneh, bahkan geus aya rarusakan saeutik eta teh dipergunakeun ku jelema nu hidungna belang. Ulah haju ngaca sia jairu kan mah teu belang. Sia mah goblok bogo. Ngaju ngaca aing mah teu belang cekna. Tah, ieu horeganan markasna di dinya. Geus dibasmi ku masyarakat. Lurahna bahkan geus pernah ngabasmi. Awas, jangan melakukan prostitusi di situ. Tetep bae geus dibasmi tahun kamari. Daratang deui ka dinya. Geus diurak-urak padahal ku masyarakat ge. Ih, bahaya siap masyarakat dirinya ge. Geus. Ieu teh ya adalah keur memancing siksa. Awas ya. Bahkan geus pernah aya sababaraha bangunan dibeuleum ku masyarakat. Yes, aman. Datang deui keur meujeuna loba-lobana ku di daerah eta prostitusi. Perzinahan geus teu bisa diatasi. Terakhir ku Gusti Allah. Jipas sayarallahu amalakum. Baheula Gunung Galunggung keur kula di Garut tahun 82 akhir. Nah, begitu tuh isuk-isuk teh kos peuting bae teh aya naon mobil ti arah Tasik teh kacana pinuh ku debu. Gunung Galunggung cenah Gunung Galunggung. Oh, ngaji makan terus bari make ieu gara lampu. Nah, sapoe dua poe sekian hari cek ajengan teh urang ka ditu yeuh cenah urang ningali kanu naon gara-garana anu jelema-jelemana ngungsi urang bari mawa eta kupat terus supermi baju-baju santri teh diajak ku almarhum ajengan imam batu di bumi mah nyieun kupat supermi ngarumpulkeun aya oge masyarakat berangkat ditu nempok ngarubu bener beuh tamatu lain bereun pantar urang jatuh pagenjak-genjak kos kitu sih di desa di desa pagenjak-genjak di basi dan lain di kam pohara. Nah geus we sakitu tah tapi di mobil teh nyarita jangan moal pati-pati aya siksa gunung meletus kitu lamun teu lamun lain siksaeun mah ke aya naon di dinya teh ngarobrol teh di mobil urang mah kan santri ngadengekeun we baris kiai sa mobil pura sa mobil ada yang dongeng aya anu apal horenganan di dinya teh raja kredit di Tasik teh raja kredit nu di Jakarta teh raja nama urang Tasik. Eta kredit ribawi buahkan rentenir kelas kakap geus lain kelas gabus di kakap. Tasik Malaya aya nu apal Pak Anu nah ku salah urang mantu kiai nyaritakeun tentang oh Pak ngobrol lah caritana sekali deui di ditu di Tasik bener horenganan seperti eta. Lain teh ditegor kan ku kiai nu sejen lain teh di bere kitu naon ngaranna
papatah, tapi ternyata kekeh. Terakhir fasayarallahu amalan. Tungtuna mah kabaun bae kabawa kabeh jeung nun teu ge. Nah, tsunami Aceh atuh geus pada maklum dirinya mah jaba gembong kitu judi teh di dinya gembong narkoba di dinya anu ambualayah ka Jakarta ka mana teh ganja teh di dinya lain teh dicaritaan ku kiai teh geus terus bae pemerintah ge terus bae tetapi kan terus bae deui anak-anak tsunami keun beres tsunami sugan teh salaladar muas sih keneh nyalembrung tak ganja mata tsunami teh kan ditata ku pemerintah nyalembrung ganja sorangan kan di Aceh mah jadi sorangan di sisi hau ge ganja jadi sorangan di Aceh mah di sisi hau ya hau tah anu di itu mah kan masih kena tanah-tanah di sisi hau ganja di pot di pot teh mimitina melak bunga kebal-kebal aya ganja Aceh satu daerah henteu sakabehna Aceh tadi daerah eta seperti eta lain dibasmi dimanfaatkeun deui bae dibawa deui ka Jakarta treukan keneh bae tsunamikeun deui gempakeun deui ku Gusti Allah masya malu mas itu masyaallah aman urang nu perorangan mah geus sering anu rentenir anu minta 10 juta jadi 100 juta jang mayar ku ari geus karari tah karasa ku siat leg-leg ta renten ku siat urang lamun ngomong kitu pan beuki mun aya ka kiai-kiai cenah kula boga hutang kabar duit tadina 10.000 bukan 100 juta pan atuh teu dibayar-bayar pan anakan kumaha tuh haju lamun bebejag haji pendek mah bohongan sia tah cak aing ge ulah kos kitu mulai geus ya golok aing kasiat teh neuk minta nasehat goblok lain teu nyaho eta teh haram tadi ceuli sia ai beheung onam ceuli bae hiji lain kitu nasehatan ku urang ada-ada orang bareng geus bae tuh urang loba tobat bae ka Gusti pasrah diri ka Gusti Allah ulah bonganna cak aing ge pan nya ge nyaho eta haram aju ku urang dibongana disepak bisa punya tuh eta pasarallahu amalak kecuali kiai lamun aya kiai wari amruk lantaran dibangun maka duit pemerintah tadi nama santri aya 20-30 maju asup Golkar pondok ngawa bagus santri eueuh masyarakat nu ngaji bebejakan ka urang duh kiai ieu barang dibangun teh ku pemerintah jadi kieu duh padahal mah abdi teh nyaho saperabet teh seperti bagus kan ieu kudu kumaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim aya naon kiai qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun caknya sadaqallahul azim maha bener Allah artinya mah pan jadi penerjemah na pan kiai pan dengan nama Allah yang maha mulia dan maha agung sadaqallahul azim maha bener Allah sesalaman jadi kumaha tuh bingung gitu ayat ulah sambarangan imalu fasayallahu amalakum bakal katembong gajen kumaha ge amal urang teh ya nu kurang dipigawe maka cak Kangjeng Nabi awas inna rajulan amila amalan fi sokratin semma la babalah wala quwwatalah tapi kumaha kadituna Masya Allah Karim lamun bae hiji jelema beramal karena pagawean amal bagus atau goreng beramal nepi sokratin soma di jero batu anu lesang gede di jero la babalah eueuh lawangan wala kawata eueuh jandelaan kumata la kharaja amalukum ilan nas ka ilam makan masyaallah eta ucapan Kangjeng Nabi bakal tembong bae pagawean urang bagus ka tembong bagus goreng ka tembong bagus gorengna ka ilam makana dek beramal naon bae
wali beramal di gunung nu nyahoeun salat sorangan ibadah sorangan lila saha nu mere nyaho atuh bahwa di luhur aya wali. Ih ya Karim ya Allah bakal kanyahoan ke manusia cak Kangjeng Nabi. Kumaha kurang nyumputna eta pamalingan sakali, dua kali, tilu kali geus kajebegan mah kanyahoan mah. Bahasa jebeg teh bahasa Bandung eta. Sopan jebeg. Fasayarallahu amalak. Jehe kebal mah atuh kanyahoan bae. Nah, aya jelema nyandung rapih jasa. Geus curiga kabeh ge nya. Nya. Padahal mah saimah rejeng ka pisah ku tembok doang. Nu kolot belah dieu, nu ngora belah dieu. Tapi rapih jasa. Nyanana make mobil box, ieu makan asli cerita asli. Cerita asli mah make mobil box, ge mobil boxna diteudeun di mana nyanana ka dinya. Kan teh curiga. Ke sapatu make naon atuh ngaranna ge mobil box ieu. Nah, wah gilir atuh kieu. Geus teu kanyahoan setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kanyahoan. Kanyahoan anakna geus umur kelas 1 SD. Ya kan eta ge kanyahoan gara-gara meuli es. Meuli es, aya tukang es. Gini. Meuli anak nu kolot kan datang ka dinya. Kebeneran anak nu kolot, "Pak, beliin dong, Pak." Cak nu kolot, "Bapak ke siapa lu, Bapak?" Itu. "Emang bapak lu?" "Iya." Patut dicurigai nih. Tadi anakna padahal bapakna geus sejuk. Maksudnya ulah sia lu ngomong bapak tuh. Ieu mah takan meuli es bareng tuh kan. Nah, anak nu kolot mah meuli berikut pamajikanana. Kunaon nyana nyuruh tuh, "Pak, beliin dong, Pak." Gitu kan. Ieu cek nu kolot teh, "Lu ngatain bapak sama siapa?" "Sama ini." "Emang lu anak siapa?" "Ini bapak saya." Cak nu kolot ya. Aduh, dada aing murag budak. Tuh eta kumaha eta? Ye, kajian ku kumaha ge. I'malu basitum fasayarallahu amalakum. Bakal kanyahoan bae. Ye, bakal kan ti anak man kanyahoanana. Anu kiai anu nyandung teh, kiai anu nyandung, aju kebenaran aya anu ngajikeun pan milu ngajikeun kiai da kadinya. Bebejana anu kolot, aya ngajikeun cenah ieu. Aya tuh ngajikeun. Kunaon atuh padahal bakan gilir. Padahal kan gilir sapeting. Eta teh geus sababaraha taun. Eta mungkin ka 3 taunna. Nya bebeja ngajikeun atuh geus kiai mah babari bae. Undangan lah. Tuh kan. Babari alasan. Undangan nujuh nama tang puluh ngaratus atuh pamajikan teh nyona naon ieu. Horenganan dedeh. Iya, eta kan bebeja tah. Naon ka ngajikeun? Geus sapeting, 2 peting, 3 petingna kasubuhan. Gotu, maksudna kasubuhan teh nya kan gilir kasubuhan balikna biasana balik peting gimana teu bergegeraan bae. Salah sorban tiung. Atuh tiung biasa we di ka dieu ge. Nya kos teu boga salah teh tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cak anu kolot teh. Ha, iya. Cak nu kolot naon? Nah. Iya. Munafik ya. Sok aju kikituanan urang rumah tangga. Iya. Naon sih naon? Diuk. Sakumaha PM. Diuk. Eta ka kiai eta. Atuh diuk kiai ge naon sih aing sasalahna ieu salah rarasan teh. Sorban buka. Aya naon sih sok aju mamarahan ki isu-isu sorban, buka sorban. Ke heula ieu aya naon ieu aya naon teh sorban buka. Dibuka ku jana. Teh dihareup. Eta sorban teh tiung. Jana teh aing salah bawa. Sial jasa. Masyaallah teh eta kan fasayarallahu amalakum. Kanyahoan we kanyandung-nyandung. Ih, aya deui kan ieu kiai nyandung keneh. Tenang hiburan ya. Jadi kacaritakeun nyandung teh nyahoeun kan nu kolot. Tah, nyana hajat. Nu ngora bebeja. Haji,
kula kadinya tak ulah masalah jumualnya hunul berjelema geus atuh biasa hajat atuh pan teu jahun saha itu kan hajat mah geus ada datang kebenaran imah kakana belah ditu jadi nu ngora teh datang ka dieu terus ka imah kakana kan atuh panjana tak ka hajina kadinya imah kakana ngobrol sakedeung lantaran hajat gegeraan bae datang kan ka imah deui aya mah setengah jam malah nyana ngaleungit nuju kadinya deui barang di dieu kudu kolot teh sendalna sabelah lain sabelah sendalna nu hiji sendal awewe emang nu nyandu mah kitu jelok boga rarasaan tolol langsung dicekel we kaji sadar teu kaji emang kunaon sadar teu sih kaji mantas di mana ka haji jadi ka mana cek jadi ih atuh keur hajat ieu atuh mah ka mana henteu sadar henteu ka haji emang aya naon sih coba tungkul sakedeung sia kain tah tungkul heula sakedeung sendal akur henteu eta beunang ti mana ka haji menang ti mana sendal jadi beda kos gitu ayo atuh banyak keur hajat banyak ditungtun kuno kolot tas di mana tas di mana eta deui nu kolot aturan engke bae nya heuh aturan boga adab bae saeutik engke bae geus beres hajat ieu mah lain pan tungtun mah lain nongton panganten nongtonnya napan na ieu la imalu asyarallahu amalak tungtungna kajen kumaha ge sahebat-hebatna bais tarasi moal ka ambe pais daging hayam tarasi bae awak urang di bagusan luarna makan make baju kokoh samping ngecap gajah putih deh kokoh putih cap gajah putih kopiah putih sorban putih hebat padahal di benak hati nama aya racun di benak hati nama ieu teh aya tumbilaan di benak hati nama ieu teh aya utek ugelan di benak hati nama ieu teh kropos putih tinggal putih bajuna putih tinggal putih sampingna putih tinggal putih sorbanna putih tinggal putih kopeahna putih tinggal putih sendalna tiluhur tepi ka haamna putih kabeh tapi di dieuna geuneuk pasayarallahu amalakum bakal katembong ajen kumaha ge ieu lain cak sacak Allah ge urang nyumputkeun amal bagus urang mung kanyahoan ku batur lah ja amal beramal ka Allah geus zikir ka Allah sholawat ka Allah geus embung kanyahoan bahkan di hareupeun jelema mah urang bangun bidug bae bangun kitu bae biasa teh tapi kolbu urang talukna ka Gusti Allah fasayarallahu amalakum bakal katembong bae ieu kahebatan kolbu urang teu bisa disumput-sumput sabulan 2 bulan setahun 2 tahun lah seuri sia boga pagawean naon sia emang aing teh nyaho ieu mah keur carita bagus ieu mah jore meureun nya kajahoan wae kajen kumaha ge jero hate emang teu kanya pasayarallahu amal sabulan orang bisa 2 bulan orang bisa katiluna mah masyaallah jelema ieu anu ngabobodo diri jelema anu ngabobodo diri padahal mah lain kos kitu tapi nyana bertingkah kos kitu misal sabenerna mah nyana teh henteu bagus tapi bertingkah bagus ngomong dibagus-bagus segala dibagus padahal mah teu bagus tinggal tunggu tanggal mana fasayarallahu amala sabulan 2 bulan setahun bakal kanyahoan aslina emas mah kanyahoan aslina jelema raresepeun kabeh jelema mah kanyahoan asli nu teu benerna atuh disepak bahkan lain disepak deh penalti lain disepak deh ya disepak bangsa kada disoer doang ieu penalti ceger beres tuh kan emas kanyahoan aslina resep perak kanyahoan aslina resep mutiara kanyahoan aslina resep tapi jelema kanyahoan aslina nu kebeneran aslina teu bener di penalti 12 pas geus teu make priwit deui teu make ieu mah langsung bae pasayarallahu amalakum ulah main-main jeung Gusti Allah ulah main-main sakumaha jelema kadeleuna jore dibalik jore aya bagusna pasayarallahu amalakum bakal kanyahoan bae jelema rudin amat jelema goreng amat jelema itu atana ijid amat zohirna terjata zohir ngawadahan anu hebat di jero batin orang aya nurun ilahiyun aya ma'rifatullah
wadahna bae nu jorek dijorekeun ku manehanana nu mentek dijorekeun embung kanyahoan sabulan 2 bulan setahun 2 tahun fasyarallahu amalakum bakal katembong hebatna eta jelema dibaguskeun awak urang teh di udang-udangan balah udang-udanganna ge udang-udangna ye hampir mun direndengkeun jeung ban Vespa gede anunya na hebat jasa Masya Allah dihebatkan guys ngomong dalil ngomong hadis tapi di benak hatina aya hasudan di benak hatina aya riaan di benak hatina aya segala macam penyakit-penyakit fasyarallahu amalakum udang-udang tinggal udang-udang bakal katembong amal asli imalu masyitu fasyarallahu amalakum ya Allah satu sisi orang teh dititah ayo ya gara beramal bakal kanyahoan bagi nu taat aing kajian disumputkeun bakal kanyahoan ya berarti kan aya target ngaresep bagi jelema anu maksiat ka Gusti Allah ayo sia teruskeun maksiat kege bakal kanyahoan ngarentet waduh irahani aing bakal kanyahoan kabeh kanyahoan nu maling ujungna kanyahoan nu nyandung ujungna kanyahoan mentak mending per-peran bae kan nu kolot lamun endek banding bebeja neng ieu mah kakak mah izinan bae aya naon izinan endek ka pasar tah lain neng atuh iraha teu izinan aya deuk ka pasar mah jadi izinan bae lain neng kunaon ieu mah kakak mah aduh naon sih iya aya jahe neng aduh masyaallah ieu mah izinan saminggu bae cakena teh asana ngarumas jasa ieu asana kakak malah mun teu laksana ka dinya nanaonan cek pamajikan teh nanaonan teu mah izinan bae bahkan anteur ka mana ieu teh jahe ho oke kana ketungguan sakedeung nah ketungguan sakedeung ke koleng izinan orengan ngasa golok tah urang kan serba salah ari urang bebeja teh diizinan ari urang teu bebeja kanyahoan bae mending mana ayo mending mana tuh kan mendingan ulah nyandung neuk naon tuh nyandung sagala lah geus lamun deuk nyandung nu jauh fasyarallahu amalakum bakal katembong ku Gusti Allah diri urang lamun geus ditembongkeun masih keneh bae dikiriman angin dikiriman gempa dikiriman tsunami dikiriman banjir ketika aya banjir nu mantak para aulia Allah osok aya nu dibere alamat banjir ye dibere aya naon emang nyana kan komunikasi jeung Gusti Allah Gusti kok aya banjir aya naon sih nu sabenerna dibere tah ku Gusti Allah alamat eta teh tah di daerah eta teh kieu masyaallah karim tuh fasyallahu amal bahkan wa rasuluh jeung Rasulullah ge bakal apaleun da dibere wahyu ku Gusti Allah bahkan wal mu'minun orenganan jelema mukmin kamil anu mukmin tersebut tegas jadi kakasih Allah bakal diberenya ho deui boh dirina boh nu sejen Allah bakal nembongkeun ka amal balarea Rasul bakal nembongkeun ka amal balarea mukminun ge bakal nembongkeun ka amal balarea bahkan kanyahoan jamu minun teh horenganan di dunia jeung di akhirat umat Kangjeng Nabi mah bakal jadi saksi lain nyaksian nu kayeuna bae nabi nu baraheula ge bakal disaksiana ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditembongkeun di dunia keneh wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun wa saturaduna wallahu